engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika ndek perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir. Ke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Itu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beureum hideung jeung putih. Memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera le hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah numantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi. Perang anu luar biasa asup musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina wah getih pohara jasa ribuan jelema mararaot lumpatlah ke Mekah di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanan ke batalna salat bae di dinya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hese nanya Allahu akbar hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi waktu duha dia waktu jam duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji ngan sabalikna jeung Mahdi bae Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae ai urang mah kesempatan salat ngobrol bae nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku anak Mahdi mulai datang nyana nyerang ke Suriah heula jadi berarti bibit tambah di Syria nu kuar di Syam tidinya bakal ke Irak tidinya terus ke Palestina tidinya terus ke Iran tidinya terus Timur Tengah heula terus ke Amerika terus ke Eropa ke Australia terakhir di Cisoka siade Cisokanya ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabok nomor kadua geus loba anak zina nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana di geus teu kadeulean di dinyalah bakal turu da Mahdi kacau bakal unggal negara di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau na geus aya lantaran organisasi geus teu ngahiji partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku tapi kuaripat orang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika
dididiklah ku Amerika. Setelah dididik menang di Irak, dikeluarkan, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Nge surat Amerika teh ternyata istimewa jasa. Nu teu daek beat kanyana tembak sadis nah. Lain lalaga anu sadis teh. Kalian tembak teh. Kalian tembak teh. Nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu menang di mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Iya diterian ku ISIS masalah ya. Nah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak baik. Terus baik sahabat asal nurut ke tembak baik. Di seribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya panggeulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandegolang. Jelemana bangun poho lu pada rata. Keinget naon. Pokoknya asal nu teu nurut tembak baik. Iya kan ngeri kuari. Tah, iyalah ISIS. Nuku hari terus nyerang, terusan teureun-eureun. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan dek ngaruntuhkeun Islam, tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir. Teu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh. Yuk babarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh aku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang teh coba. Iyalah lain lalaga anu puyang eta secara global lakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat baheula mah aya Gus Dur asal urang deuk ngadengekeun keaslianna gampang tak Gus Dur ngomong eta pasti kuari geus saha nu didengekeun ku ari deuk saha informasi nu akurat nak sedengkeun geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun. Dan nu mantak geus bae urang mah ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae. Bingung kuari. Geus anu wayah kawin. Anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang. Keburu perang, masyaallah kan. Marham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam, bil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna
nu hadir di tengah-tengah haplah orang yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna, nu ngarora-ngarora mah ditihalakeun. Saki Jueni untung. Nu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya. Can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru ulah guru kanyana naklukeun kebo manggeus dibere jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek nyana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan. Salah tante teh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah anda wiji ngaranna Nurul Hikmah ya. Pondok pesantren Nurul Hikmah dina raraga Walimatus Safar Patali putrana nu nami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi rek berangkat melaksanakeun ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nu teu pararugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakeun musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh. Tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah. Nu jelas NU aya Muhammadiyah, aya Ikhwanul Muslimin, aya Persis, aya Persib, aya Islam Khuruj, aya HTI, aya LDII, aya NII, aya komo orang lamun ka Tasikmalaya, aya Islam Pegeningan, aya Islam Torikoh, macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta, wah loba. Aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg. Dek bener dek henteu milu we pokona mah. Pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS. ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun kana kolot
nu kolot nagalak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri gese jadi wali kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Aya nu paeh siap nyalakeun eta ngaran tanggung jawab. Ya ngaran tanggung jawab eta kos kitu. Ju pentingna ngariung moal ya. Diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum. Eta tanggung jawab ngaranna tah. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese. Tadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Satri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuari mah Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal datang kapai sama singa ya. Jadi urang mendongeng-dongeng nukas kitu tapu yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas ge. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah sana mau ke nyanding. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus bangeus kahareupeun siga hade. Raramean mararamean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam gesan. Da ulah ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui jan nu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah. Mandalungan tah nu kitu mah. Nu asli santri nu sateu tadi teh eta sakitu deui. Aduh, jan kapotong ku nu bobogohan. Aduh, kapotong ku HP bae. Ya Allah.
Lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah, kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzakh, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Wallahu a'lamu bimuradih wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali, mun 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu. Hebat iblis ge. Ayuhan nas, malah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Hei manusia orang Cisoka tak iblis. Ditambahan ku Cisoka tak iblis belon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana teh. Hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong kabeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Anu 2, nu 3, nu 4. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud sia. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari ka mangga sakitu beta. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana, sapulangna ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik ti Mekahna leuwih jore minimal angger bekos kitu, berarti hajina mardud. Memeh munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Memeh munggah haji teh osok ngabobonceng si mbak, balik teh boh tambak jeung si embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu.
ndak kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud. Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dia. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cedak kiai mah daripada mardud mual ke Mekah jibloo. Can pugu karu geusieun mardud. Deuk mabrur deuk mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae. Hese bae neangan dugelis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka Solear tu lain deui itu. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi dua, aya anu mabrur aya nu mardud. Sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur nu mardud, zakat teh nu mabrur nu mardud. Sangkilang ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh. Nu ikhlas dari sakola mah eueuh. Eta geus hese karep di dinya doang geus kabaca. Oh, langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahannam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Adzkiya inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna, hayang neangan dunya, ngelehkeun batur. Kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal. Haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur, neangan satiu mabrur hararese. Lolobana mardud bae kabeh. Yang lumayan mardud nya lumayan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Deui lalakon munggah haji. Lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae. Lamun baheulana teu ngajawab sanajan sugih ka bina-bina, oh tetep bae hese bae tadi ka Mekah. Hese bae kajeun kuku mah baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna. Duit teu boga, dulur kabeh sararusah. Ngan nyana baheulana ngajawab. Babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan. Wow, kabawa kan. Terus datang ke Mekah. Ringsek ngan datang ka dituna. Tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4.440 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana ge milu asup teu kadeuleun ku penjaga. Asup ka kapal nyana ge milu asup ka kapal. Teu kadeuleun eta mah geus. Ngan di jerona teu kabagian kursi kan. Atuh oh perekan pan nyana. Itu boga pisah. Ajeun geus kana mah cicing tapi teu kadeuleun. Datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun. Ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah.
terus saya ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspornya kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah ditangkap ku askar tangkap langsung disijin didinya langsung sidang begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah kaayaanna nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleuan kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajubna akhirnya tetap dikembalikan ke Indonesia. Masya Allah tak ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampe nanti maca sholawat Ibrahimiyah 4444 saminggu. Cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba deh minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya begitu ge untung. Masya Allah. Ada iya salawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ke tanah suci terserah kabeh gerak Allah deku kumaha ge di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana nu jelas kos kitulah di urang teh kos kitu nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Kangjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kangjeng Nabi Ibrahim diinstruksikeun supaya ka Mekah dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteung. Berangkat ke tanah suci datanglah ka wadi, ka jurang, lembah, Mekah ngaranna. Didinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu. Didinya dipanggieunkeun saung ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar. Tina tangkal korma. Sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma. Langsung disaungan, beres disaungan sapoe 2 poe 3 poe Kangjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah. Culak-cileut langsung naik kana onta. Cek Siti Hajar teh cek Siti Hajar ka Ibrahim. Kakak meureun lagi saruanya. Kira-kira gitulah. Ieu bangunna ungkag ingkig bae endeu ka mana? Teu ngajawab Kangjeng Nabi Ibrahim. Pan bangun dek berangkat tidak jawab Kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan beteungna keur gede secara manusiawi cek Kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun pan ieu teh pagawean aing banyak kudu ditinggalkeun mah tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah katilu kali cek Siti Hajar lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti cek Kanjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah ulah sieun Kanjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat
tengah liuk saya ketika Kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, belum berangkat. Eta teh aya hikmah, urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu urang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak yang ka hukum mah ge. Segala dadah segala mal betak geus bae sakumaha diceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadah dan geus teu aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapana ge bae inget bae ka anak teh. Aju anak nage gundang gede inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sia teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui. Balik turutan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipangieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe di Cisoka model kos kitu ulah dikamanakeun Kinu Jaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus kuranglah pembekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanaon Siti Hajar langsung make beber bawati surya warna beberna beureum nu mantap dipake warna beureum beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang tatadina sinis bae baik anak itu ditahan make beber beureum mantap datang ka kuari baheula mah awewe marake beber beureum eta teh ti ditudat ti Siti Hajar. Kuari mah geus teu make beubeur awewe teh. Make bidan bae geus. Entak darah rayut kuari mah awewe. Boga anak hiji, boga anak dua sarua jeung hamil bae kitu. Baheula mah ipis beuteung lantaran make stagen, make beubeur rapi. Jadi boga anak 12 teh teu gendut. Kuari mah boga anak hiji, boga anak dua bau. Sakumaha eneng kolot. Bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beubeur awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masyaallah hikmahna luar biasa kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang menta tulung ditingali ku Siti Hajar teu aya terus ka marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek menta tulung teu aya neangan deui terus ka marwah deui tidinya luak lieu kasopa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah ku jangjang tak mancer cai saberkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek
Siti Hajar bari di kamanaon gitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop. Jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya. Stop, eureun gip ucap urang mah eureud ulah terus bae. Jadi we ngaran Zamzam. Jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah. Eta stop Zam. Duh, gitulah cerita Zamzam. Masya Allah. Gitu cerita Siti Hajar teh 7 balik disopa ka Marwah ti Marwah ka sopa ti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa. Jadilah kuari syariat. Mimiti urang toab, sanggeus toab kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji. Eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah. Babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa. Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kuari ge urang lamun endek nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese. Asal disiapkan pokoknya mah batu na 10 truk batu kali na 5 truk semen bae ujianna 1000 mah geus doana eta manjur tuh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula dik dibere sakaligus beusi dik ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid, doa nama tetap eta tabaruk ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad beusideuk ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kiai macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae ka dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komo na nu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang teh maca wadduha barengan bareng teh engke ge nyana ngomong emang naon nu kurang sagala-gala pugul wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah kasimkuring dijazahan eta begitu dijazahan eta dibaca bae ku jana wadduha muter wae di dieu datang ke masyarakat teh kaget kiai kunaon muter wae abeh anggeus wadduha wal laili hayo baturan ku sia wadduha ye jadi urang dinya karunya po kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kunaon dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia ge cenang atuh sajarna mah cenah teh kudu pelet kula mah geus bogoh ti heula tah eta timpahkeun ka huluna ngudag ge kitu jeung bogoh mah ilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede. Gancang carita bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna. Ieu mah singkatna dongeng bae gede. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah. Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim
Begitu dibangun terus ngaluhuran teka sodorkeun, maka Kanjeng Nabi Ibrahim nyeun taraje jang naik bentukna batu, dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kanjeng Nabi Ibrahim, langsung batu ngapung sorangan. Eta kos dongeng batu ditincak esteger ngaranna. Ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan. Atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan ti mana? Sahanu ngaremot teh seberapa batu. Tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh seberapa teu make batu ge bisa. Ieulah keajaiban mukjizat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kuari aya titinggalna ngaranna makom Ibrahim, lain kuburan makom Ibrahim teh esteger. Aya tapakna dirinya, tapak sampean Kanjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah, dibongkar suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan geus sabaraha doser murun, potong diamankeun lah. Makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah. Jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh, kemudian dibangun deui kurang seetik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail. Kuari manggis indah jasa Baitullah teh. Ketika Kanjeng Nabi putuh Mekah langsung Kanjeng Nabi asup ka Baitullah. Bahkan ku Kanjeng Nabi teh hari tadi titah dua lawangna. Andai kata bakal laluasa mah teu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kanjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae. Kanjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa. Cek Kanjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu dua mukmin nu dua kafir. Nu mukmin hiji Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Firaun cek sakol buhtusoh. Cak Kanjeng Nabi wasayakulu khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5 hiji deui di akhir zaman. Saya kunu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi ti anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade. Ngade eta beureun ta mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengeng. Bedakan berarti. Nomor kedua ngarana sarua jeung ngaran Kanjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngarana sarua jeung ngaran kaula bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngarana mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan. Kasepna kabina-bina gagahna nu luar biasa dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana asal sasalaman bae jeung Mahdi ditembak ngebul. Asal sasalaman jeung Mahdi jadi gagah. Asal sasalaman coba sasalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede. Perang anu luar biasa asup. Musyrikin, kafirin, munafikin asup. Ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema maranaon. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh
kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui. Ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui. Urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha gitu, waktu jam duha terus baik mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabaliknya jeung Mahdi baik, Mahdi mah kesempatan jak ngobrol salat baik. Urang mah kesempatan salat ngobrol baik. Nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku anak Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuar di Syam. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siapa di Cisoka ini? Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabok, nomor kadua geus loba anak zina, nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba, nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana di geus teu kadeulean didinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuaripat orang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika, setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Ngesurat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna. Lain lalagaan ieu sadis teh. Kalian tembak kalian tembak nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu meunang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureuyan ku ISIS masalah ieu. Nah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae sahabat asal nurut ke tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya panggeulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandegolang. Jelemana bangun poho lupa daratan. Teu ingetna naon. Pokona asal nu teu nurut tembak bae. Ieu kan ngeri ku ari. Tah, ieulah ISIS. Nu kuari terus nyerang, terusan teu eureun-eureun. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan dek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir. Teu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh. Yuk babarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika. Nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS, nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang teh coba. Iyalah lain lalagaan ieu puyang eta secara global lakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat baheula mah aya Gus Dur. Asal urang deuk ngadengekeun keaslianana gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari deuk saha nu didengekeun kuari. Deuk saha informasi nu akurat nak sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya ese.
nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungan anu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae bingung kuari geus anu wayah kawin anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang keburu perang masyaallah kan nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam perkumpulan wali abdal di Syam perkumpulan asoib di Irak perkumpulan mujabah di Mesir kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan Libanon ketika perkumpulan di Libanon eta teh mun abdal di Syria lamun asoib engke di Irak lamun mujabah engke di Mesir engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeutnya sararasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beureum hideung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal benderana hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru iban anu bener mana anu salah dibuat seperti eta lah nu mantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi benderana pan ka urang ge bendera kos kari itu ambalaya malah di dia di Nurul Hikmah bener nah hideung lin ngadeulana sehingga ada isi sebuah hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tuh di alam arwah jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganana ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula tuh hese bae henteu bae kajeun kumaha ge nu mentak cak ti soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kadua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh teh mah ka Mekah na kajeun kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah urusan tentang haji, urusan tentang Baitullah, urusan tentang sa'i, nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman, memerlukeun yakin. Lamun teu make iman, tur teu yakin moal bisa. Ku iman jeung ku yakin. Iman ayana di pendidikan Islam. Pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin. Di luar pendidikan Islam iman hararese yakin makomo urang ngageserkeun kayakinan kan hese ya ngageserkeun kayakinan teh hese urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae sebab kayakinanna urang mah kana dahar bae lamun kayakinanna kana dahar sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditanya geus dahar encan ai tadi tama uduk lain dahar sebab can yakin dahar sebab yakin dahar tak ieu kehese jase gageserkeun kayakinan ibadah jadi santri teh ya mimiti ngaji amil aju ngaji jurumiyah ngaji alfiah terus ngaji johar maknun mantek cuman dan lain sebagainya gampang kabelah dieuna ngaji usul fikih ya warokot usul naon kitu gaya tulis jamul jeung enteng tong kos itu lah babari sama nu hese ge nu hese ieu gageserkeun kayakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin
iyalah nu hese eta menu tadi olahanana sakadal olahan lohir tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahan batin. Nah ngolah batin iyalah nu hese nu dedeleanana lain make dedelean nu ieu tapi make dedelean nu ieu, dedengiana lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu, aambeanana lain aambean nu ieu tapi aambean nu ieu. Mun geus bisa ngageser dedelean dedengian jeung aambean lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang. Ieu kuari kamari kula kadatangan kiai ti Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten, istimewa Banten mah tuh. Lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Ii Rahaje. Emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten, Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali. Pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba pamajikan ti Nurjaya. Atau pajikan urang lah ulahnya bae. Itu cerita batin. Urang sok jarah bae teh jaho dongengna. Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah. Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna, pamajikanana saminggu sakali. Digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin. Ngising malulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna. Saminggu sakali masih digenggerekeun. Pamajikan urang mah subuh ngising. Jam 7 ngising deui. Mata sarapan jam 9 deui. Engke tas dohor bodol. Atuh bae aku ngising bae iraha maca Qur'ana. Apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disenserikeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Iraha ibadahna teh mangising bae. Tidinya lain marah. Ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar, dikurangan minum. Alhamdulillah jadi sabulan sakali. Ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali, Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali. Turutan ku sia. Eta urang mah mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu. Mantak bisa hihiberan ge, nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge. Kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae. Aya sejarahna. Nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge. Lantaran naon ieu tah ilmuna nu hese ge. Masyaallah karim. Tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna. Berarti kan dahar cara biasa. Dahar ya cara. Urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung, teu dibere berkat bae, ngancam. Awas ya Nurjaya ku aing. Mondang deui moal aing. Teu diberkatan tolol teh budak. Oh, Bapak Hasanuddin mah 6 bulan sakali ngising. Ya Allah ya Rabbi. Eta urang carita ngising we kos kitu. Ngap biasa pan. Teguh, teger, Banten teh dicekal ku jelema nu model kos kitu. Masya Allah. Da kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon. Sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik. Tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin, ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf, ulah apik cara guru-guru orang nu kamari. Hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah bae sakitu tah apik urang ku ari. Eta bae heula tah teger agama kajen kukumaha ge. Ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya teh etik mah. Ti Nurjaya seuri, kadena aing mah gede cek nya teh. Moal anggeus-anggeus. Tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin. Nu mantak manehanna mah kapan istimewa jasa. Ku 7 bae ge ku 7 kutilu la ilaha illallah pan bisa hiber. Kutilu la ilaha illallah dongengna. Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh Ustaz Arif Hidayatullah ke Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup ka dieu asup ke nongol teh kudu kos manuk dibawa ke Mekah diijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik
hibar tilu la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten. Coba ente tilu bae. Tilu hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabagen bae coba ya. Coba. Batur batilu da eta rahasiahan lain lalagaan masyaallah. Kunaon eta? Batin geus bersih jasa. Ya Allah ya Rabbi. Teh urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi, carita di perorangan pondok pesantren. Eueuh deui wal ti opat sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun. Ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkeun terus ka dieu. Mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah. Henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan. Henteu salah mangga teh mun eueuh cilaka, eueuh sanawiyah wal awiyah atuh kadituna kumaha perkembangan dunia. Ngan lain titipan wali, titipan para aulia Allah mah opat salah sahijina waro. Nu tilu moal ka dicaritakeun. Kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujian. Pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren. Jeung nu mana nu henteu narima duit di pamarentah. Norekat tinggal norekat. Tapi duit di pamarentah di daharan bae. Jembluk tah mah situ. Moal bisa tuh. Tuh, mantap. Baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia. Geus nikmat jasa. Ibadah penting teh geus ngeunaheun amis. Jasa masyaallah, ngeunah. Pernah ngimpi dibawa ke surga. Pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae. Masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Luku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di sorga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir ngaranna eta tempatna di dinya. Teang. Nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta. Ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir. Atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta. Kita kunaon? Pemabok lah takap tama. Nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Kol neangan jelema tukang mabok, maning indit ka ditu. Apa ininya nya? Iya eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ilham. Berarti ti setan meureun. Eta ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha pibatureun ka di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gadege informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu deuk balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman deuk balik deuk teu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararabok. Wah. Keur ngagaya kok. Mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh digerok. Hai Ibrahim. Kadieu. Jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit. Ye pan nyahoon. Wah, cak Ibrahim aing eleh ye kunyana ye. Ayo ka dieu. Mendak-mendakan ka dieu beuki. Nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon.
aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun sanu ngabeja aja ngobrol ge encan ulah sok sombong jadi ahli surga aing jadi dicarekan ahli surga mah eueuh nu sombong jeung eueuh nu egois ya Ibrahim ari di masjid mah nyekelan tasbih babarengan jeung santri ngawuruk kadang-kadang zarah kadang-kadang jeung masyarakat ngaji dukas kitu batu babari tama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina tugas para aulia Allah tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantaran nyana ge hate leutik ka iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40 nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan ku maneh Ibrahim waduh santri aing bubar sakna tuh kos gitulah para aulia Allah nu mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang tambah tugas ketika orang jadi kiai baheula nyantri dahar ge jeung peda wehan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeun lah ngaji dititipan lah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya ku nyana apa jadi takabur atuh haju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adam mah geus atuh kula atuh boga tugas kali mah geus nya kana nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adam nganasehatan pemabok mah lain cara santri mah dinasehatan tieu ka dieu lalaunan geuna lain nu mabok kudu kumaha oh carana kieu cek manehanana poe ieu nyana mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena opat bae sia ulah 5 opat ke isukna 3 Ki Nurjaya mah bisa minum nyana ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nganasehatan anjlug ieu hese kita kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk eta lah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maut padahal teu maut dipindahkeun matak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos karitulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa sarua ulah aneh emang kos karitu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos gitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mangeunaheun bahasana ulah pesimis ngahareupan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul
mun kira-kira henteu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna yu urang babarna nina matak waktu Sidina Ali begeunaheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arah kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula berarti kadeuleu ku Sidina Ali mah pangeran mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu matak turun temurun ti Kanjeng Nabi ka Sidina Ali ka Sidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu baheula mah daek masakat kuari mah henteu iyalah nu bakal cilaka kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi urang tingkatkeun iman tingkatkeun amal tingkatkeun Islam umaca la ilaha illallah jaddidu imanakum bila ilaha illallah minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula kemudian besan milunga besan Karangkas Bitung ka Kiai Endim peutingna maot berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui teu muriang deui loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karintahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala aya dina keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sakitu bae mentana jadi embung-embung pae mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae nu penting mah dikiraha bae maot asal aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah beudu balik di Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kangjeng Rasul emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang ka Jeddah kadeuleu nama ku urang Arab malulu padahal mah malaikat di dinya nyambut disasalaman ku malaikat lumantak disebut naja duyufur rahman tamu-tamu pangeran tamu-tamu Allah tah eta bisa salamanan ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat bisa salamanan ku malaikat masya Allah ieu teh tamu Allah teu kadeuleu kan ku urang ngan lamun maot urang ibadah haji urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat menjelema daftar kemudian berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna ditimbang amal teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot lamun dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah lamun ka Mekah kan sakali tapi lamun maut unggal tahun kamu ke maning mana? Tetap orang embung bayaran, embung bay orang mah. Ya Karim, masya Allah. Tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh mau datang ke Madinah, ulah disangka Kangjeng Nabi teu ningalikeun, ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makom Kangjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu di babu salam teh kan kuari mah ka ditu kabeh keriba bisa di ditu bab Jibril bisa di dieu bisa macet anu luar biasa kula di dieu Abah di dieu ngahalangan Abah ka gencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa wah asana ieu mah paeh di dieu asana paeh cak kula ieu ini ngali Abah kula ge geus kikituan bae nu sajen sarua macet ngadu di ditu ka dieu eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi
langsungnya Kanjeng Nabi nage aya hadiah beres kunaon aya jelema jangkungna gedena jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1/2 meter ti jelema nu biasa kaluhur 1/2 meter di sisiran bukna kasep irungna mancung teu make kopea terus make baju putih ka dieu teu make jubah putih teu make sorban seuri bae senyum bae blek pas di hareup plek leungeunna kieu segala mun tuturkeun renggang gede renggang we nyunahkeun jasa terus ka hareup barang datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah ketika kuari ka kadeuleukeun bae beungeut na katingali rambut na katingali jubah na katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isu keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji al Jumatu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae jam munggah haji ge ibadahna ka Allah di dieu urang ibadahna ka Allah Allah mah deukeut jasa ka urang di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae ngalaudu beres tak salat dirinya Allahu akbar urang mah teu sanggup salat di tempat eta lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana bae aya ieu urang mah kudu rapi teh kudu malah Habib Usman mampan salat di jalan Allahu akbar salat duha teratri polisi teu wani nya salat duha bae 8 rakaat Allahu akbar macet terus ka ditu Allahu akbar mun Haji Jaya kuwi kos kitu atuh di penjara can ka badana Habib Usman makan kos kitu Allahu akbar ya Allah ya Rabbi gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin nah ieu urang menyaritakeun ngisingna 6 bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan kok dibere kuat eta ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira ge sataun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae hayang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang hudang kadang-kadang leumpang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan nginum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah jadi aing dibere kuat Pak babari dia teu muriang sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginum ge saeutik tadi anakna datang deui ukula ditanya kumaha ieu alhamdulillah cenah bukan itu aju ngadahar sangu dan teu ngadahar sangu tapi kuat coba urang coba ulah ngadahar sangu mulai ti esuk nan urang nyiapkeun kuburan bae heula nanya urang ya daya keur carita tentang ibadah haji tentang pembuatan Baitullah tentang sa'i tentang jelema-jelema anu laluhur horeng kabeh ge ieu adalah ku kaapikanana apik mah hate geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabrek teuing di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya imamna aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi sehat ku Gusti Allah diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina bisa balik deui ka dieu kalawan salamet teu aya halangan naon itu keneh urang nu hadir di dieu mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.